Aduh, Jongjon itu sekali beres mah Ece. Ay guys, Jongjon kieu mah meureun Ece teh bisa update status. Eta penting Nya. kita mah tuh. Da ayeuna mah geuninnya jelema ayeuna teh lamun teu nyieun status sapoe teh kaligata aji. Goh, danya atuh. Jelema ayeuna mah teu nyieun status teh ararateul awakna teh. Gara retek digana teh. Nya. Jelema ayeuna mah keur di mana rekamana keur naon teh dijieun status. Dajeng nyana Ece. Nyai Semuhun. nya tong borok kitu krek ngaheujeun dijieun status ayeuna mah. Banyak Ece. Make jeung OTW ngaheujeun. Aduh, nah menurang banyak. Nya teu seubeuh kitu teh di jero teh geuningan nyieun status deui. Naon cenah tah? Aduh menik keras ya. Gareuleuh Ece ah. Menik susah dipotong. Aduh. Nya ngan kade ayi darek jelema ayeuna mah teh kitu kumaha atuh da ayi. Kumaha Ece? Unggah poe nyoo HP ayeuna mah HP teh jadi kebutuhan primer. Laras. Semuhun. Jelema ayeuna mah nya ayi Nya Ece. HP teh jadi kebutuhan anu pokok. Nya. Jelema ayeuna mah hudang sare ngoprek HP. Prek HP. Meme sare ngoprek HP. Gep HP. Baheula mah hudang sare teh nginum atawa naon ayeuna mah hudang HP teh hudang sare teh neneangan casan ayi. Dah. Nya Nya Ece. aya jelema ayeuna mah sagala dijieun status. Lain kegeroh. Salaki gering lain buru-buru dibawa ka puskesmas. Doh. Salaki ger ngagoler gering teh jepret dipoto. Nya maka jeung dihandap teh ditulisan geuning Kumaha cenah? GWS ya sayang. Aduh. Naon GWS teh Ece? Hah? GWS teh naon? GWS Nya. gera wapat sia teh belegug. Manja nitah modar ka salaki atuh. Nya Nu lain-lain we. jelema ayeuna mah heeh bebeja ka salaki bapak cenah mamah mah bade bobot ti payun bade kulem ti payun bus ka kamar maknya aya sare simutna hurung aji simut make jeung aya Ngageter. ngageter nya kade ibu bapak neng aden kasep boga HP mah perlu ayeuna mah nya kuduna zaman ayeuna mah ngan kade ulah diperbudak ku HP Dah, laras. ulah diperbudak ku teknologi nya ayi Semuhun. nya darina HP teh apaan rupa-rupa ti mimiti urusan sajadah nepi ka urusan haram jadah aya dina HP mah Sagala nyampak. komplit nya Semuhun. mangpaatkeun ya HP teh demi kepentingan ibadah nyai apanan urang teh salaku manusia pangeran mau pati-pati nyiptakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah Ada. nu matak mangpaatkeun ya HP teh demi kepentingan ibadah kumaha carana apaan aya dina HP teh aplikasi baca Quran nya kitab-kitab atanapi bacaan-bacaan anu matak jadi wawasan keur urang nya ieu mah dina HP teh oh kitu we situs porno Nu karari itu di judi online dina HP teh ayeuna mah geus rupa-rupa segala rupa ngedepo ongkoh teh. trading teh mah jeung sagala rupanya ayi Semuhun. Parupa we geuning. Depok nih anu mah judi selot nya aya laguna ning Kumaha? ulah depo wae Leres. bisi engke teu dibere Lajang. Alah. Nya ayi Semuhun. kade ayi ulah iya ulah kajajah ku HP ulah ku jajah teknologi nyen status manuk kitu we nu mendidik Nya. pikaseureun nyen status mah ai urusan pribadi mah komo pasya jeung salaki montong di statuskeun nya dina status teh babatok sia geura ka salaki teh gitu
maka jeung status teh aduh anak gak punya akhlak sarua we jeung nemongkeun ka lemahan pribadi ayi pangeran masa kitu bageurna ka urang ayi aib urang teh ditutup-tutupan ku pangeran nya Semohon cek. maha welas maha asih pangeran nutupan aib urang dar urang ditemong-temong ku baturnya ayi Nya. nu mata kade ayi Kumaha nya cek. nya alhamdulillah ayi Maca aya nama Ece teh bisa digawe di karaton leres. Nya. Bagja cek. kaangkat harkat derajat Ece salaku kaum wanita Semohon. nya da baheula mah Ece teh katempo meureun ayeuna mah awak Ece teh lingsig Montok nama cek. ayeuna mah awak Ece teh bayuh-yuh Ngisi nama. baheula mah awak Ece teh henteu kieu ayi baheula mah awak Ece teh pegang katungir-tungirna nya lamun ngaliwat ka dieu teh ka kampung sayang teh urang dieu teh komo lalakina komo tukang ojek lamun Ece ngaliwat ka dieu teh boro-boro aya nu ngareret Kumaha ta? nya make jeung micin beungeut Doh. nya make jeung ngaharewos da kadenge ku Ece tuh cenah si triplek ngaliwat majar teh Ece triplek da ipis meureun Maka ting kebegang. da baheula mah begang atuh dada teh ayi rata nya tapi mah ayeuna mah ayi Ngesi. lamun Ece ngalangkung ka dieu teh ka sayang teh urang dieu teh cing sararwit atuh maka jeung wit wiu kamana bebeb cenah ka Ece teh kamana ai Kamana putri. kamana putri cenah ka Ece teh kamana mimom cenah ka Ece teh kamana besti cenah ka Ece teh Kamana. aya deui nu Ece ka Ece mah kamana bunda cenah nya Nya. da ayeuna mah cek urang sayang teh cenah cek tukang ojek awak Ece teh ayeuna mah geus samohai ayi Aduh, naon sama. hayang apa samohai Naon sama. seksi montok dan aduhai Oh, lajeng nyana atuh. aya deui nu nyebut awak Ece teh bohai Naon ari bohai? bohai bau hayam ayi Eta molor di kandang hayam wae atuh. nya alhamdulillah ayeuna mah da Ece mah baheula mah goreng nasib aya tuh Goreng nasib kumaha ieu teh? goreng nasib Ece mah baheula Goreng nasib kumaha? nya ieu mah Ece mah rek curhat we ayi nya Dah. tapi ulah dibeja-beja deui nya ayi Moal. lain naon bisi jadi aib keur Ece Tara dibeja-beja. asli ayi tong dibeja-beja deui Tara cuy abdi. ieu mah opat mata we ayi jeung Ece nya Sok naon teh atuh? Ece rek ieu rek curhat da baheula mah Ece teh goreng nasib Goreng nasib kumaha ieu teh? heuh tong dibeja-beja deui Moal. bener Moal janji. lain naon di dieu teh loba mantan Ece Aduh. Saha wae mantan. loba Ece? urut kabogoh di dieu teh ayi Saha wae mantan Ece? hayang apa mantan Ece Saha? apa bos Oden Nya apa Bapak Hajat? Bapak Hajat eta teh mantan Ece Oh gitu. nya nu jangkung ageung kasep ganteng eta teh mantan Ece Ah, gitu nya Ece. ih bageurna ayi ungap poe merean kuota ka Ece Allah bagur eta. video callan wae jeung Ece Nya Nya. bageurna. matak Ece lamun ngaliwat ka bumi Bapak Oden bos Oden Nya kumaha? lamun papandak jeung Ibu Lili Kumaha tah? garwana Bapak Oden Nya. Ibu Lili teh baeud ka Ece teh Nya heueuh cemburu atuh. cembokur meureun ka Ece ayi Model bos asri liar Nya. gaya. Jelas Ece. omat ulah dibeja-beja di ayinya Moal Ece. ieu mah baheula cenah Kumaha tah? ayi Ece teh da goreng nasib Ece teh prihatin Kumaha teh Ece? Ece teh keur dikandung ku Pun Biang Yuswa 3 sasih dina wewetengan Pun Biang Nya. sabenerna mah Ece teh geus dikantunkeun ku Pun Bapa Dadah teuing Ece. jadi Ece gubrag ka alam dunya teh teh apa dipamenteu nu jadi bapa ayi Karunya. jadi anak yatim Nya. Nya. Yatim bener. umur 3 tahun Kumaha tah? Pun Biang ngantunkeun Alah, jol itu jol ieu eta. Pun Biang teh maot ayi Ece teh jadi yatim piatu Di mana Ece? asa diheulang keur umur 3 tahun Ece teh Pun Biang teh maot Di mana mautna eta? hah Mautna di mana cenah? cenah mah saurna teh maotna teh di sawah Naker naon atuh? nuju ngaramet Bu, nya nuju ngaramet di sawah
kabentar gelap ayi Oh, keur hujan meureun. nya hujan ngaririncik ayi Maksakeun ayi meureun. pun biang beureun nganggeuskeun hanca kita we kokoreh balik tetongengan Dodeh teuing ece. ngaramet di sawah nya ari gelap beureun asa ditangtang Ya meureun atuh. aya jelema tetongengan wae Nya. nah eta mah beledag ayi Naonana ece? cungcurunganana Alah. kabentar pisan bujurna teh ayi Kuatir. nepi karengek teh bujurna teh ayi nya ketang da sabenerna mah bujur mah teu dibentar gelap gara renghek ayi nya Da bujur mah garoreng patut. tanu seuri renghek teh ayi pasti teu mangrupa nih ai dirorok ece teh keur umur 3 tahun teh dirorok ku uwa ece teh ayi Usaha ece. Haji Yayan di Tanjung Sari ece teh di dinya Oh, ku Pak Haji boga Yayan. pasantrennya Bagja. nya si anak panyawa Nya. ece teh dirorok ku Haji Yayan nya ari Haji Yayan da sibuk anjeunna teh wo kagungan pasantren Semohon. nya ece teh keur umur 8 tahun teh kabur ayi teh dieu teh Ka mana ece? maksudna mah ece mereka Bandung euy ngan nguriling ka Jijapati Uluh, nah jauh-jauh teuing atuh. aku mah aing nya da aing nu leumpang ge Malum teu apal meureun nya. malum teh apa ece teh salah jalan maksud mereka Bandung ayi ka itu kuduna mah ka kanan ieu mah ka kiri ka itu kan Jijapati nya Kadonongoh we terus. kadonongo ece teh ka itu maksud mereka Bandung nganongo ece teh ka itu we leumpang nya nah cing teh leumpang teh mengandung ngajauhan nya pikiran teh ai ka gede mah ka Garut rek ka Haji Cacuk ke sakalian Banar Bako nya ece teh leumpang bulak belok ning Japati teh ieu ditu Dah. nya baheula mah can rame kieu aya atuh Can. nya baheula mah pararoek pisan wah Cijapati teh apal beureunan Keung. nya eta mah pas di puncak beureun ayi Kumaha tah? eta mah gajeleng teh aya lalaki tiluan Alah, terus kumaha? ece dipegat Terus, keur umur 8 tahun teh ece dikenyang terus. dibawa kana rungkun ayi Gusti aing keur umur 8 tahun geus aya nu merkosa Aduh, nah nasiban teh eta. diantai aing ku tiluan ayi Ai, beres merkosa mere duit 1.500 lain ditarima we. Hah? Ditarima we. ya ditarima we da butuh udunan mere 500 ewang Aduh. dan nu hiji mah duitna teh soek ayi aing inget keneh nya dibelikeun di teu payu Terus dikumahakeun atuh. dilaminati ge ku ece teh Nah, jang naon atuh aya. jang kenang-kenangan yang ece beunang teh ku duit 500 ayi nya nincak umur 12 tahun geus diperkosa deui Nah, kusaha harita? harita mah ku supir angkot Bu. Nah, eta. diantai aing ku genepan beres merkosa mere duit 70.000 Duh, alhamdulillah rada gede harita mayi maka jeung alhamdulillah segala itu teh. meni mineng teh ece diperkosa Bu. hampir unggal poe atuh ece diperkosa ieu Duh. da eta we hasil diperkosa teh kabeuli kontrakan opat Ah. Lain hasil diperkosa geus pagadagane meureun. make jeung kabeuli mio deui Aduh, matak mio eta mah dilani ku ece naon? si Geboy si Gitek Aduh, sintre. ngapoe gitu atuh ece diperkosa Aduh. Nah. dalam mun sapoe eueun merkosa teh jangar kana sira teh Ah, sapoe eueun merkosa teh awak teh ngabig-big kitu tah ya pasti atuh. neangan pager gaganyang gitu tah Kawas eme nya. Sakau. darek teh kitu kumaha ayi ece teh jauh ti ulama tebih ti santri jauh tina didikan agama jeung dari gama Leres eta. maklum hirup di jalanan ece teh brutal ayi Semua. ayeuna geus kolot ece teh kakara apal yen eta teh dosa gede Nya tuh. nya ece teh matak hayang tobatan nasuha ayi ece teh hayang tobat hayang kaasup jalma anu husnul khotimah Sai ece. alus katungtungnakeun ayi matak ngapoe ge ece mah sujud beres salat teh
dina sajadah teh baseuh we ai. Kuci mata ece. Cihujan belegu. Eh. Nya Cimata atuh nanya deui ai sia. Bogoh. Nya mata kamari mah ece alhamdulillah numpeng ai. Numpang naon ce? Syukuran ece teh kakara beres ikro hiji. Alah. Sabaraha lila eta teh? Ha? Sabaraha lila ikro hiji? Genep bulan. Kembali ngarang diajar. Sakitu ge ece aya kadaek ai. Ya. Nya kitu tah ai. Alhamdulillah ayeuna mah ece teh hayang kaasup zaman husnul khotimah. Sae ece. Nya ngada ece makan bae ridho ketang ayi. Ece ridho nu buntangul, nu buraong, nu bedegong, nu jablay nama ece we. Saeuceun ngan ece mah mudah-mudahan digentos ku urang dieu nyata ku neng-neng na ABG istri-istrina urang kampung sayang RT hiji RW 11 desa Ciluluk Kacamatan Cikancung Kabupaten Bandung khususna umumna urang Jawa Barat istri-istrina cing janten istri-istri anu soleh. Amin. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Margi naon neng teh bakal nurunkeun turunan upami neng palai kagungan turunan anu soleh tur solehah neng heula nu kedah soleh. Dah. Margi naon Maha ce. saur jungjunan urang kapungkur orok saacan gubrag ka alam dunya 100 tahun deui kudu geus dididik sing horeng ayi ngadidik urang pribadi. Sabab naon cek urang wetan mah wong tua damel wiwitan wong enom derma lakoni saha-saha jelema anu nyieun kagorengan anak incu urang nu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan. Naudzubillah summa naudzubillah. Hai. Amin. Nya tumatak sakali deui mudah-mudahan janten istri solehah ABG di dieu didoakeun ku ece neng istri solehah teh luar biasa. Dinas dina Al-Quran, dinas dina hadis, istri anu solehah. Tong tebih-tebih atuh kana Quran jeung hadis. Para pujangga urang pencipta lagu ngadamel laguna seueur bertemakan tentang istri solehah. Dah, semohon. Aya contona Saha ce? pujangga urang nyaeta Bapak Haji Roma Irama ngadamel karya lagu anu disebat istri solehah. Luar biasa eta ieu. Ye dangukeun ye. Laguna ye ece gaduh HP MP3 ieu mah. Doh, aya laguna meureun di dieu. Aya laguna ieu dina HP ece. HP ieu mah khususnya keur nyetel lagu. Aduh, nya. Nya ece mah da lamun digawe teh dibaturan ku ieu HP. Aduh, bari ngake. Jadi teu karasa capekna. Bari goyang teh. Nya ari karasa ece mah ieu we istri solehah Jeung naon? jeung janda bodong. Kabeh we resep atuh. Nya dangukeun geura ayeuna ye. Cik segera Istri solehah urang setel dina HP ece dangukeun. setel gini. Wey. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri salehah perhiasan terindah. Wey, nah maruman teh. Hah? Maruman. Aya HP layar jebrod teh nu kieu ye. Tuh, setiap keindahan adalah perhiasan. Naon ai perhiasan di dunia contohna Cobi. laut, gunung, sungai, leuweung, mata poe, bentang, bulan, langit jeung sajabana eta teh kaendahan perhiasan dunia. Tapi eta kabeh bakal eleh ku saha? Ku hiji istri anu solehah. Dah. Nu mawi ibu, ece, neng, mak, cing gede hate sabab naon perempuan adalah makhluk terindah di jagat raya ieu upami ece ibu jadi istri anu solehah. Dah eta. Leres. Terindah, urang teh terindah. Semohon. Kade nya ieu kitu kade. Ieu dangukeun repna ieu. Tuluykeun ce. Hanya istri yang beriman
biasa we maruman teh atuh. Da HP euceul lamun teu kitu teu parem. Apa naon? Nya. Tuh. Istri solehah mah bakal jadi teman kanggo carogena. Dah. Rek senang, rek susah, rek boga duit, rek teu boga duit, tetep istri anu solehah mah bakal bakti ngabdi kanu jadi salaki. Dah. Teu kapangaruhan ku huliah dunia, teu kapangaruhan ku duit sabab naon? Istri solehah boga keyakinan yen pangeran di dunia adalah seorang suami. Suami dong. Nu matak neng beakeun dipentek keur salaki. Dah, cing Beakeun sadawa teh keur salaki. Bener. badak teh. Beakeun wadak teh keur salaki. Geulisna neng, sampernikna neng lain keur nulian, tapi teges geulisna neng hanya untuk seorang suami. Dah, eta. Ieu mah kumaha ai ka mall geulis, Wow. ai ka ondangan dangdan bebeakan, ari ka arisan sampernik, ai hareupeun salaki bulading. Hey. Hareupeun salaki teh kutang pegat. Amin. Baju urut baligo. Hareupeun salaki teh. Neng, ya dangukeun. Istri anu solehah mah salaki balik ti mana, balik teh meuni di daguan, di antosan. Bari dangdan bebeakan. Awak teh sebrot ti ku parfum. Ku parfum neng lain ku belanwir kade. Awak teh sebrot ku parfum bisi bau awak teh. Lipen ngaca deui. Gelisah. Gelisah bukan karena cemburu, tapi gelisah menanti seorang suami rindu menggebu-gebu. Dah, eta. Salaki keketrok. Assalamualaikum. Buru-buru jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panutan. Berai panto dibuka. Dah. Tetep socana bari jeung geugeut. Baladogu imut anu ngagelenyu. Ibu, salaki dikitukeun ku pamajikan sanajan balik capek leungit tak capek teh. Nya atuh. Nya buru-buru Rabu pandanganana bari cium. Aduh, eta. Keun bae bawa oli saeutik mah. Bawa salaki ka jero bari tanya, bapak lamun nyebut bapak. Engkang lamun nyebut engkang. Ayah lamun nyebut ayah, papap lamun nyebut papap. Bade tuang heula, bade ibak heula, bade eueut heula, atanapi bade neng heula. Bade teh tubruk atanapi bade nubruk teteh. Tawaran salaki teh bisi salaki eraan, Sugema ieu mah ya. bisi salaki eraan tawaran. Mun bisa mah bujur teh centangkeun gitu tah. Agresif awewe teh. Buraholkeun susu teh. Dedet-dedet kana sungutna. Kalah kaseur yo. Kan bae ece. Kan bae da geus sah asal ulah di alun-alun ki ketuanana. Ulah hareupeun budak. Wawal cenah samutut salaki teh. Cenah gairah. Benar, benar. Ieu mah kumaha boro-boro di dagoan salaki balik ti mana balik ti meuni teh. Diuk na kursi. Salaki teh balik ti mana balik ti meuni teh boro-boro di dagoan diukeun na kursi. Hare-hare. Sukuna nu hiji kana meja, Hiji deui. nu hiji deui kana lomari. Walah. Awewe teh ngadangkak kita. Jalingka. Laleur muih di dita. Da bau jamal meureun. Bau basreng. Ting bau basreng. Awewe teh nahaon? Buuk pinuh ku ramat lancah. Lu. Korong metet, Alay. cileuh ngagunu. Teu hararayang. Dina pipi ngerak korong. Awewe teh Dina saku bontogel. dina saku bon togel. Belah kenca, belah katuhu bon Bang Emo. Aduh. Awewe teh sepatu sisirangan. Nu hiji senan, nu hiji sepatu bot. Udud de udud. Awewe teh peledeg. Dina HP selot tungkul. Dina ceuli. Awewe dina naon bere kitu sia teh. Dina ceuli pepetasan sia teh. Nah, goblok dileuwihan make jeung pepetasan dina ceuli. Diselapkeun.
Di mana magar yang diserapkan marokok koplok teh. Gajeng pepetasan. Emang rek ka Rusia rek perang. Salaki ka ketrok. Assalamualaikum. Jempe we baeud. Kucem we nih. Kucem we baeud boro-boro ieu bari lajo TV nih. Remote diceceke. TV-na teh ruksak nih. Da kabentar gelap. Nya tengah sabeulah gambarna teh ning. Lamun aya film teh geuningan nu hiji film nu hiji main bola da lieur. Salaki keketrok teh. Assalamualaikum. Baeud de baeud. Teu dapaleun beunang ngajawabna kumaha. Ting torek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, eta. Kitu kasalaki teh ngalewihan sora. Nurus tunyu. Buka mama. Buka we ku sia. Puluh eta. Da sia ge gablek kokod. Bray panto dibuka lain di balai duku imut marun carekan. Ti mana wae sakosim. Sekosim ning eta. Wayak kieu kakara mantog. Balik-balik bau hanyir geus nguseup saya teh goblok. Wah, Montong mantog sakosim. Molor jeung lauk. Hakan eupan ku sia. Simut ku koja kitu goblok. puluh. Tuh, matak pantes ibu, matak pantes neng, matak pantes ece, loba salaki anu pinah ke lain hati gara-gara awewe jika kitu di mah. Nah, satuju kece. Lalaki teh ato goblok digitukeun teh. Iya deui lalakina, Naon? lamun hayang ngabogaan pamajikan anu geulis, bare duit sing gede. Da teu boga duit urang mah tuh. Hah? Teu boga duit. Ah, babatok sia mah kejing teu boga duit. Sok kana Ai keur meuli eupan aya sia mah. Ai keur meuli jeujeur aya. Ai keur meuli kukumul aya, ai keur meuli lipen eueuh. menang nyempil-nyempil. Nya. Tah ece abi bade naros di dieu loba salaki ece tukang useup. Seueur. Seueur Seueur. teu beda jeung di ditu nya. Sarua geuning. Seueur di dieu salaki ece tukang useup. Tah ece upami ece salaki ece tukang useup kudu nyeri hate. Dari hate kumaha. Sabab naon? Darajat ece teh sahanapeun kukumul. Kenapa Sok tingali tukang useup mah tisuk jeder tisuk jedur nepi ka sole jeder neuleuh kukumul teu ngiceup-ngiceup. Dideuleuh we tuluy kukumul teh. Bener. Nya, Bener. napa pamajikan mah 2 menit bosen. Nya, tah nu matak ece upami hayang dipikannya aku salaki anu tukang useup wayahna ece hirup kudu jiga kukumul. Kudu jiga kukumul ece teh. Jika kukumul kumaha. Tingali warna kukumul naon. Hejo. Lamun teh hejo beureum. Berem. Meuli cet beureum ka pasar. Terus kumaha tah? Balur awak teh ku beureum. Allah. Terus kumaha? Atawa ku hejo. Terus Balur geus pinuh ku beureum ku hejo. Bus ka kamar cai. Pinuhan bak teh. Brus kana bak kiki aneh jiga kukumul tah. ampul-ampulannya. Ampul-ampulan insyaallah disebut nu gelo tak ku salaki. Ya heueuh atuh. Marukana jiga kitu meureun ayi meureunnya jiga fisik kukumul padahal syariat mah jiga iceusna. Iceusna jiga kukumul deung deuleueunana jiga kukumul. Matak nyentuh kana kabu, matak ngadupak kana mana. Laras. Tah kumaha hayang jiga kitu? Teu aya deui. Ece ibu neng kudu jadi istri anu soleh. Dah eta. Nya Laras. itu nu matak tok taroskeun ka para ulama. Ka para santri kumaha jadi istri solehah teh nya. Caketan para ulama, caketan para ustad ayi. Laras. Ayi. Kumaha ceuk? Alhamdulillah ece teh di mana itu di kampung sayang nya ayi. Kampung sayang. Nya di dieu mah kasasate sayang we nya ieu. Iya. Nya Ka mana sayang? alhamdulillah di pangarsana Bos Oden Herman Maulana Semohon. kalih Ibu Lilih Lailatus Syarifah Laras. dina raga nyepitan putrana Cep Lintar Zaji Pratama. Semohon. Mudah-mudahan urang ngadoa sadayana ieu murang kalih ten bret kaset. Amin.
sehat salamina Amin. ditebihkeun tina balaina Amin. diangangkeun tina sagala rupa marabahayana Amin. rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore Amin. cindekna ieu murang kalih tetos janten dewasa jadi jalmi anu guna kanggo nagara guna kanggo bangsa oge hirupna beragama cindekna jadi jalmi anu soleh amin ya Allah ya Robbal Alamin. alamin bagja ayi ece teh menang SMS yeuh Kumaha cenah? Ti saha? di Bapak Bupati Bandung Bapak Dadang Supriyatna Kumaha unggal? nya bapana bedas nya baktos cenah ka urang dieu tadi nama bade ka dieu ngan aya kaperyogian anjeunna angkat ka Bali ayi nya tugas negara Semohon. gitu Bapak Dadang Supriyatna teh oh eta teh dunungan ece ayi nya bapana Kabupaten Bandung pupuh lemur Kabupaten Bandung bapana bedas didoakeun Bapak Dadang Supriyatna cing sehat Amin. cing panjang yuswa panjang jabatanana didoakeunnya ayi Bapak Dadang Supriyatna Laras. Bupati Bandung teh ayi baheula mah tukang bata teh ayi nya Kaos nu apal wae. Tapi da kitu nya ceuk. heeh Ai miliknya ce. perih Bapak Bupati Bandung mai apa dikeuna ada babaturan ece baheula iti kurih luar biasa ti handap teh bener-bener ti rakyat biasa rakyat jelata teh ayi Dah eta. nya alhamdulillah ayeuna jeneng jadi bupati mudah-mudahan cing nyaah ka masyarakat amin Amin. amin ya robbal alamin ayi Mace. sakitu we teu ece nya ieu bilih nyang kolong ting kana waktus da ieu teh nu bade hiburan teh seueur pisan atuh ayi Gerak gegeroh ka itu. nya bade gegeroh deui kabeneran ece teh aya seusehaneun Naon? celana jero geus 4 poe can diseuseuseuh ayi Geuleuh. pangih-pangih dibawa ku beurit Ah, nya ayo aja wilujeng aja.